Bismillahirrahmanirrahim. Al-hibatu ariyo eta hibah kasiroma loba pisan tashtari meuli anjeun ayyuhal waladu he budak al-paula sudaniya kana kacang tanah asna al-pusati dina tengah-tengah luang summa yati tuluy datang ilaika ka anjeun sazamiluka babaturan anjeun patuti tuluy mikeun anjeun hi kana eta si zamil juz'an kana hiji juz minhu tina ieu al-paula sudani liyakula supaya yen ngadahar ieu zamil hu kana al-paula sudani atanapi hu kana ieu juz'an ma'aka sartana anjeun. Fa anta maka ari anjeun eta tusamma dingaranan anjeun al wahiba kana wahib anu mere wa zamiluka jeung dingaranan babaturan anjeun al mauhubalah kana mauhubalah anu dibere. Al mauhubah anu dibere salahu ieu al wal Paulus Sudani jeung ari Paulus Sudani jeung dingaranan Paulus Sudani al mauhuba kana mauhub anu dibikeun wa yatauka jeung ari mikeun anjeun iyahu ka itu si zamil eta teh al hibata dingaranan kana hibah. Hibatu maka ari hibah eta hiya ari hibah tamlikun eta ngamilikeun bila iwadin kalawan teu make gaganti fil hayati dina waktu hirup. Warkanuha jeung ari pirang-pirang rukun hibah eta salah satun aya 3. Hiji al-muta'aqidani anu silih akad duanana al-wahibu tegasna mah anu mere wal mauhubulah jeung anu dibere. Wa syurutuhuma jeung ari pirang-pirang syaratna wahib jeung mauhublah kasyurutil bai'i eta tetep saperti pirang-pirang syarat bai anu ngajual wa mushtari jeung mushtari anu meuli. Kadua asigatu segat wahia jeung ari itu segat al-ijabu eta ijab ka wahabtu ka hadza seperti contoh lapad wahabtu ka hadza wahabtu mere kuring ka anjeun hadza kana ieu wal qabulu jeung qabul narima ka qabil tuhu ma'asyukri seperti contoh lapad qabil tuhu ma'asyukri qabil tu narima kuring hu kana itu za atanapi kana itu al mauhub ma'asyukri sartana hatur nuhun berterima kasih. Al mauhubu katiluna al mauhub wa huwa jeung ari itu mauhub teh kuluma eta saban-saban perkara jaza anu wenang naon bai'uhu ngajualna itu emak. Wala yasulu jeung teu hasil naon al milku ngamilik pil hibati dina hibah illa bil qabdi kajaba ku ditarima bi iznil wahibi kalawan izin si wahib anu narima anu mikeun. Wa idza qabado jeung di mana-mana narima ha kana hibah saha al mauhublah mauhublah anu diberena lam yasihatah teu sah lil wahibi pikeun anu mere naon ayyarji'a yen nagih ieu si wahib piha dina eta hibah ila yakuna kajaba yen kabuktian itu si wahib walidan eta indung bapa au jaddan atawa aki. As-shadaqatu wal hadiyatu ari ieu eta sedekah jeung hadiah
Fibadil ahyani dina sebagian waktu taro ningali anjeun ba'dal fuqara'i ka sebagian pirang-pirang anu fakir ya tulubu nyuprih ieu ba'dul fuqara mingkati anjeun palsan wahidan kana duit receh lah duit pulus anu sahiji lisyira iba dihajatihi pikeun meuli sebagian pangabutuhna ieu ba'dul fuqara patuti tuluy mere we mikeun anjeun hi ka eta ba'dil fuqara zalika kana ieu ba'da hajatihi rahmatan karena mikanyaah bihi ka ba'dul fuqara wa syafaqatan jeung mikaulas alaihi ka ba'dul fuqara. Nah wa itauka jeung ari mikeuna anjeun haza ka anu ieu yusama eta dingaranan jeung ari mikeuna anjeun haza anu ieu i'ta eta yusama dingaranan ieu i'ta as-shadaqata kana sedekah. As-shadaqatu maka ari sedekah eta hiari sedekah i'tauka eta merena anjeun lil fakiri ka jamanu fakir bila iwadin kalawan teu make gaganti. Ama i'tauka anapun ari merena anjeun asyai'a kana hiji perkara li ustadzika ka ustad anjeun. Auli rajulin muhtaramin atawa ka lalaki anu dimuliakeun i'dzaman karena ngagungkeun lahu ka ieu rajulin muhtaram wa takriman jeung karena ngamuliakeun li amalihi kana pirang-pirang padamelan ieu rajulin muhtaram payusama ta eta dingaranan ieu i'ta al hadiyata kana hadiah. Hukmul hibati ari ieu eta hukum hibah was shadaqati jeung sedekah wal hadiyati jeung hadiah. Hukmul hibati ari hukum hibah eta sunnatun sunnah wahia jeung ari ieu hibah lil aqaribi ka pirang-pirang karabat ka pirang-pirang baraya eta afdalu leuwih afdal. Wa kadzalika jeung eta nya kitu saperti hibah as-shadaqatu ari sedekah lil fuqara'i ka pirang-pirang fakir wal hadiyatu jeung hadiah lil uzama'i ka pirang-pirang anu agung anu mulia. Qala Allah Ta'ala ngadawu Allah Ta'ala kana ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Antanaluh teu ngarawat teu meunang anjeun albiro kana kahadean hatta tunfiqu sehingga ngainfaqkeun aranjeun mimma tina perkara tuhibuna anu mika cinta anjeun kana emma. Awakalatu ari ieu ngawakilkeun aroda ngamaksud saha tilmidun hiji pelajar ayadhaba kana yen indit ieu tilmiz ila suki ka pasar Israil kurrosah pikeun meuli kurrosah. Israil kurrosati pikeun meuli kurrosah buku tulis lah. Walakinahu tatapina ieu si tilmiz eta yastagilu narima katungkul sibuk ieu tilmiz bimuzakarati durusihi ku muzakarah kana pirang-pirang pelajaranana ieu si tilmiz. Fala yastatiu maka henteu kaduga ieu tilmiz ay yazhaba kana yen indit ieu tilmiz ilaiha ka ieu suq ka pasar. Wa min husni hazihi jeung eta tetep tina alus pemikiranana ieu si tilmiz anazamilahu ari sanyana babaturan si tilmiz fi zalikal waqti dina eta waktu eta yazhabu indit ieu zamil ila suki ka pasar. Payad pangu tuluy masrahkeun we tilmiz ilaihi ka zamil an-naqda kana duit liyashtariya supaya yen meuli ieu zamil
lahu pikeun ieu si tilmiz al-kurosata kana buku tulis badalan barina jadi gaganti anhu si eta tilmiz. Nah panusami maka ngangaranan kami atilmiza ka si pelajar al-mazkura nu dicaritakeun al-muwakkila kana muwakil hartina nu ngawakilkeun wa zamilahu jeung ngangaranan ka babaturan si tilmiz al-wakila kana wakil anu ngawakilan Wasyira al-kurosati jeung ngangaranan kana meulina buku tulis al-muwakkala fi kana nu diwakilkeunana wa tafwid tilmizi jeung ngangaranan kana masrahkeunana si budak pelajar syira al-kurosati kana meuli buku tulis ila zamilihi ka babaturan si tilmiz al-wakalata kana ngawakilkeun. Fal wakalatu maka ari ngawakilkeun eta hiya ari wakala tafwidu syakhsin eta masrahkeun hiji jalma amrohu kana urusan syakhs ila akhara kabatur pima dina perkara naon we perkara nama yakbalu anu narima ieu ma aniyabata kana digantian liaf ala supaya yen migawe ieu si akhor hu kana eta ma fi waqti hayatihi dina waktu hirupna itu si akhor.